hadirin kaum muslimin ahli pamaosan, alhamdulillah dina saat anu ayeuna teh dilebetkeun kana sasi Ramadan. Sasi Ramadan teh salah salios suatu tugas di Allah anu diparetahkeun ku Gusti Allah keur umat Islam, nyaeta nyimpenan kana rukun Islam nu berkah opat nyaeta puasa dina bulan Ramadan. Hukumna seperti fardu, hukumna wajib, dimana dipidana digadar, dimana ditinggalkan disiksa. Kubarisa itu payah bagi bahasana atau patut wajar berulang sadaya. Lil mukminin pikir sahabat jalan mukmin. Namun ayat tarina yang kudu mahormat kurang sadaya. Syahrul Ramadan khususna bulan Ramadan. Kunaon cara ngahormat dina sasi Ramadan? Kumang pirang-pirang perkara anu biasa mampu kurang dilaksanakeun. Contohna lamun urang ngahormat dina sasi Ramadan, kana urang kudu bisa ngajaga ngarisa diri urang. Margina sabab sasi anu kalintang mulyana, sasi anu kalintang luhurna, sasi anu kalintang agungna disebutkan nyaeta sasi bulan suci Ramadan. Pantas terutama mengasuh kana sasi Ramadan suci ngantos sarta selalu ulama bilang mana kotor asuh kana bulan suci Ramadan. Mungkin juga kalau bergantungan milih ini sing saha jalma anu pangampura dina sasi Ramadan kalintang bagjana, lamun jalma anu minta pangampura ka Gusti Allah pasti bakal diampura. Tapi sing saha jalma kacinda dina lamun jalma anu minta pangampura pokok mah berkenan pangampura ti Gusti Allah, eta ciri-ciri jalma anu rugi kawina dina. Itu cek sebagian kata. Kumaha sakitu atuh urang teh kudu dihormat ieu sasi nyaeta sasi Ramadan. Kunaon atuh ku tingkah jeung lakuna ucapanna nyaeta kunaon ku itikadna kade bisi urang ngadeukkeun kana perkara anu mantap nyaeta ngaleungkeun ganjaran puasa. Contohna urang kade bisi mamisi urang lamun babarengan kade urang bisi anu mata menjadikan ngedeketkeun kana leungitna ganjaran puasa anas urang bijilna pajar nepi ka surupna panon poe nahan dahaga jeung lapar ari lisan jeung sifat takut teu dijaga. Eta paut abinamina saudara pisan jalmi nyaeta anu ngalaksanakeun puasa dina sasi Ramadan ngan saeueur menangna teh naon nyaeta dahaga jeung lapar. Tapi teu aya nilai ganjaran nyaeta tina naon sababna, tina sabab teu bisa ngajaga ngarinca, teu bisa ngahormat dina sasi Ramadan. Bahkan aya hiji dina sebagian hikayat nyaeta aya hiji jalmi namina Muhammad. Ari Muhammad teh eta sapopoena bujeng-bujeng urang salat salatan dan dina bulan anu biasa. Hartina ninggalkeun kana kawajiban manehanana selaku anu Islam, tapi tara salat eta jalmi teh namina jenenganna Muhammad. Samping sasi Ramadan anjeunna nyaeta siap nyaeta ngadangdanan diri pribadina nyaeta melaksanakeun nyaeta ibadah salat. Bahkan mudahan eta Muhammad dina perkara anu naon kitu paut hartina anu teu fungsi digawe dina sasi anu senesna dikodoan eta salat. Naon margina sabab dina ieu sasi eta nyaeta sasi dilebetkeun syahrul taubah, hartina sasi taubah. Sasi rahmat, sasi kanya, sasi maghfirah, sasi pangampura. Kumaha sakitu eta Muhammad teu
hartina sanaos dina sesi anu sedena teu pernah salat ngadeg dina sesi Ramadan nyaeta ngalaksanakeun salat lain menggol salat anu wajib tapi nyaeta ngalaksanakeun anu sunah dina sapoe saeutik nyaeta salat anu fardu nyaeta 5 waktos eta wajib hukumna fardu dina sesi Ramadan lain unggul dina anu fardu dina sunat oge dilaksanakeun hartina nyaeta ngalaksanakeun salat tarawih dina putihna eta Muhammad kadituna eta jalmi dilebetkeun nyaeta husnul khotimah artina saya panungpunan kade peryogi ieu teh ngahormat kana sesi Ramadan kumargi gitu kade kasadayana lain unggul kasanu senes ieu teh terutama kana diri pribadi keluarga wargi-wargi nyaeta tatanggi kade bisa ngajaga ngahormat kana sesi Ramadan bisi ngajadikeun sabab cuma lantaran kana bisi batangna puasa kumang pirang-pirang perkara kumalangkuan diri pribadinya kade bisi pun bisa ngajaga naon lagina dan urang contohna anu cacat-cacat teuing mah kan kadang-kadang lamun teu kuat mah bisa ngajadikeun batal puasana ku akibat ku deugeut-deugeut teuing atawa ku nembrak teuing tak lagi sakit itu kudu bisa ngajaga ngahormat kana sasi Ramadan wayah tariza jeung kudu bisa ngaraksa ngajaga tina naon nyineur mungkaroti tina pirang-pirang pagawean mungkar anu awon jadi para pemuda-pemudi di antawisna kabeh kurang kadang-kadang kurang mah dina sasi Ramadan ya kadang-kadang digagabah kurangnya kapundur malamun di masjid teh dina sasi Ramadan nyaeta seueur pisan jalmi anu tadarusan maca Quran ayeuna mah lain tina di masjid madrasah teh alhamdulillah penuh poe leuwih kun maca Quran gitu eta teh ciri-ciri ngahormat dina sesi Ramadan jeung ngajaga ngariksa dina sesi Ramadan ku pirang-pirang perkara anu awon kade eta gitu muka dituna wayas tamila hartina kudu katungkul aran jentek kunaon nyaeta bil ibadati kalawan pirang-pirang ibadah kudu katungkul kedah nama dina sasi Ramadan teh ku pirang-pirang ibadah mahdoh salat anu wajib anu sunah urang mikir kadituna jeung sajabana ti dinya atawa boleh mahdoh jeung papadaan manusia nya teh eta teh kudu sae urang salaresna kumaha dikeun sababia urang teh ulah ngajadikeun urang matak urang naon itu madorot keur batur tapi kudu bisa ngajaga ngariksa diri urang manfaat keur batur gitu artinya manfaat teh nyaeta nyebutkeun kaalusan kana kaalusan anu anyar artina teu tegak kumaha sakitu kade urang wajib eta teh hukumna ngajaga ngariksa teh dina sasi Ramadan bisa mah kadang-kadang